syuting di rumah makan. Rumah makan. Akhirnya biasa langsung langsung sarang anu nyulingna. Sorry anu nyuling. Tapi tokohna. Nah, eureuna dina 2. Naon teh? Suling teh. Ieu teh. Kulu. Tapi ini pas Wah? intro nak kan 5 gitu. Oh, kena 2. Punten lagi. Siap. Mang ae pas cepilna eta mah. Ele jeung master mah ele. Jeung master mah tuh ayeuna. Da suling mah lain ngaji. Tidak usah salah ge. Bener naon. Tapi terus kabuktos pan. Terus kabuktos. Tapi tak Lebeut pisan lebeut edan. Senggol. Purulu lewat. Naon deui teh? Wiwiu. Aya naon eta pan? Ya tawisna. Aya staccato aya. Staccato. Tetet tetit. Aya teh nu me. Cing lebih kumaha? Tetet tetit tetet. Thank you. Wow. Staccato aya. Jadi aya staccato. Aya di naon tadi teh puruluk aya. Leot aya. Tuluy naon di? Binti. Binti. Oh, pacok teh pacok. Aya. Binti teh hayam. Nyamun abi hayang dipacok. Binti jeung pacok teh jadi bagis dipacok dididihkeun gitu. Petit aya biteu. Petit sorak tarik aya. Tah Nang. Ieu suling depan rupa-rupa surupannya. Tapi antawisna naon wae tah? Anu umum surupanana gitu. Ari anu ilahar mah nya surupan mah pelog, sorog eta tapi madenda eta. Sorog eta lebih madenda. Terus mandalungan dan Mandalungan. Salandro aya teu? Salendro osok tapi kan ilahar mah kurebab, bro. Oh, ilaharna kurebab salandro mah. Mandalungan aya di dieu. Ieu mah kalasan teh nyanak surupan mandalungan ieu mah. Pelog Ieu biasa. surupana pelog sareng Ieu mah pelog we. pelog ge wungkul. Tapi tiasa dimendendakeun mun nya. Tiasa. Cing pas sieup madenda lah, pas sieup madenda. Iya. Tah. Terus Ieu madenda ieu. Madenda mah lamun dalam musik mah minor. ya. Jadi urang dia umuringkak. Buluna Jadi urang mah teu aneh leun mangdang sukses. laras. Teu aneh dan memang halus Aneh. nyulingna. Karena Jawa Barat tuh pernah juara tahun sabaraha eta, Pak? Jawa Barat. Tahun 8 hiji nya. Salapan. Eta teh aya Pasanggiri. Pamiri. Pas tahun 8 hiji teh Pasanggiri Temang Sunda. Nu temangna dinilai, terus kacapi indung dinilai, kacapi rincik dinilai, kalabat suling ge dinilai. Nah, waktu saya Son di lesson system. Soalnya itu bagian tina pagelaran, Pak. sistem. Dah nambah. Jadi hari itu juara mulanya. hiji. Ya kalasan sim kuring kahijinya. Wah. Salapan hiji Kang Wayu. Salapan hiji. Terus Apukahna Pak Uruk mana eta nu ngayak? wah, Pak Uruk mana? Biasanya itu teh budayawan tentunya. Halo Pak Uruk mana? Wilujeng suping ieu wajur wae cenah aja ngadu bako. Iraha atuh bade ke ngadu bako ngobrol. Jantos Kang Wayu. Jantos ah. Gitu. Tah Mang Nang teh salian di juara di Jawa Barat pernah mengikuti lomba atau kompetisi alat tiup di luar negeri. Alat tiup di luar negeri. Nya. Kompetisi alat tiup Di luar negerinya. Di mana eta? eta di Seoul, Korea Selatan. Seoul. Eta tahun 8 genep. Tahun 8 genep. Sasi November. Eta namina teh Pirik Festival. Pirik Festival. Pirik. Eta teh naon di festival kena? Alat tiup tradisional unggul. Di mana-mana. Sadunya Aya 28 negara lah di pengintan Asia lah. 28 negara. Aya henteu aya pinunjul masa gitu di eta ke disebutkeun. Nya kalarasan eta tipe anu kengeng piala emas itu di India. Di India. Sim kuring mah perak punten kedua ti paeun teh nya. Oh, kedua kita internasional maksudnya. Beda. Tapi eta teh khusus alat tiup
teu aya tina metal, tina bambu sadayana. Oh, khusus bambu. Jepang, Bambu shakuhachi pananya. Iya. Pasti India sadayana tina bambu teu aya tina metal gitu. Tradisional mananya. Dan tuh aya metal maupun gitu. Sanesna kieu Mang Wahyu sareng Beda. sareng Kang Aep. Sanesna painten harita mah nuju kuring, anu kabagian ka ieu sim kuring Ka luar negeri. Ka luar negeri pas aya festival mah. Sanesna pami India ngiring oge alat tiup painten mungkin pan sarara ti India ge aya salua ti mah ti Padang aya salua. Kan kalesan mah teh Indonesia abdi anu di sana teh da sareng Simon ti payun teh kalesan nya ditinju we dalam negeri dan luar negeri nya gitu. Suka dukana kumaha tah kenang? Kan arina kesenian mah tangtos, ari sukana mah tos tangtos lah ieu ka luar negeri mana. Kan tos pengalaman anu paling perih dina berkesenian pan tos lamiah. Nu paling perih kinten-kinten naon tah? Ah daya deui anu janten ari model alat tiup itu mah relatif seharusnya upami paling upami nabeuh eta. Kela upami nabeuh kumaha tah? Tunggu dulu, kela. Kela masih kena sarangan di Wahyu Channel di acara Ngadu Bako. Ulah sebatin naon suka dukana. Ngadu bako, wow! Ngadu bako, ngariung jeung bari jeung kongko. Ngadu bako, ngadu bako, di Wahyu Channel. Ngadu bako, wow! Ngadu bako.